Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Apalagi saya tepang deui sareng pribados Kipagar di sarengan ku Mama Google dina acara ngaos raos dina channel MMP Mirama Mekar Pawenang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Puji kali syukur kadat ilahi Robbi patut urang dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin sagarupi kanikmatan ka urang sadaya. Shalawat ni wassalam mugia salamina ka bagina agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin tudugi urang ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi sadayana dina acara anu ayeuna nyaeta ngaos raos. Dina dangat ayeuna abdi sareng pangersa Mama Google bade ngabahas seputar bab tauhid. Pangintennya marana mohon bagi bab tauhid prayogi pisan kanggo ka urang sadayana, kanggo bekal urang konsina urang ngaraih keimanan sareng katakwaan. Bagi kitu mangga urang bedal wae nya, urang pedal wae ku bahasan ieu ku pangersa Mama Google. Mangga waktos Atur nuhun. masa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Rampes. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa anu sami-sami kalarasan nuju aya di payunun acara ieu. Alhamdulillah ku keresaning mantena urang dina dangat ayeuna di sini situasi alam terbuka. Acara pangaosan atanapi anu rutin biasana dilaksanakeun di ruangan. Alhamdulillah ku keresaning mantena urang tiasa ngalaksanakeun di acara di ruang terbuka dina kaayaan adem, tentrem, sejuk. Ini merupakan kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Dina tema nu ayeuna nu bade dipedar insyaallah kusimpuring perkawis sakumaha tadi dijelaskeun sedugikeun perkawis tauhid. Naon sababna urang kedah ngabahas tentang tauhid? Urang salaku hamba atanapi manusia jalmi nu dianggap anu disebatkeun makhluk nu pangmulyana munggu Allah Subhanahu wa taala ka alam dunya ieu. Mulia dina harti derajatna munggu Allah Subhanahu wa taala. Tah anu bakal bisa mempertahankeun kamuliaan ka Allah Subhanahu wa taala teh munggu Allah Subhanahu wa taala teh lamun eta jelema kahirupanana bener-bener aya dina jalan dipikaridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaitanana sareng tauhid, ieu eta ilmu tauhid teh ilmu anu wungkul ngajarkeun supaya jalmi salamina taat tumut ibadah kumpul ka Allah Subhanahu wa taala. Di kawitan Nabi Adam nepi ka nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selamat eta jelema lamun
agem benar-benar tauhid ke Allah Subhanahu wa taala. Pantes Nabi jeung Rasul kapungkur sateacan Nabi Muhammad diutus sadayana nu ngajarkeun paling inti sanes bab ibadah, sanes bab muamalah, tapi nu paling dasar nyata bab akidah, nyata bab tauhid. Sancan Nabi nerangkeun tentang bab akhlak, tentang bab ibadah, tentang bab muamalah. Nu paling pertama didugikeun bahkan didakwakeun para nabi jeung rasul perkawis akidah tauhid. Ieu penting. Sabab bakal dugi naon anu jadi perilaku urang kalawan diniatan ibadah lamun dibarengan ku akidah anu lurus. Atak pantes Kangjeng Nabi, para nabi, para rasul dikawit Nabi Adam niki ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu paling awal didawakeun teh tentang tauhid. Sakumaha Allah ngadawuh dina surat Al-Anbiya surat kada 20 ayat 25. Allah ngadawuh, "Wa ma arsalna min qablika illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Saur Gusti Allah di Al-Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 25. Mangga tinggalan kumaha kalau disadaya. Kami teu samata-mata ngutus anjeun sancan anjeun wahai Muhammad kecuali kaula ngawahyukeun ka eta nabi jeung rasul nyaeta annahu sanyana Allah teh la ilaha teu aya anu wajib hak disembah illa ana kecuali kaula cek Allah. Maka kulantaran sakitu fa'budun sembahlah aku, sembahlah kaula. Jadi lamun ngaku umat Kangjeng Nabi ti Nabi Adam dugi ka Kangjeng Nabi Isa ngaku iman karena syariat di sana kumantena tapi teu ibadah ka Allah, teu nauhidkeun Allah Subhanahu wa taala, berarti eta aya penyimpangan. Mata setiap nabi jeung rasul pasti ngajarkeun paling pertama ka umatna, ka kaumna teh la ilaha illallah. Teu aya ilah, teu aya Tuhan anu hak sareng wajib diibadahan teh angin Allah Subhanahu wa taala. Aina lari kana syariat urang. Bagus. Mana dalilna Kangjeng Nabi yen nyerukeun ibadah teh ukur wungkul ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang terus paham. Terus pada paham. Bahkan Pak Agus mungkin terus hafal dalilna nu paling terkenal jalmi awam seueur. Saur Allah dina surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad. Allah qul huwallahu ahad. Allahu ahad. Allah nu Maha Tunggal. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah anu tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad anu teu putraan jeung teu diputraan. Walam yakul lahu kufuwan ahad jeung anu benten sareng makhlukna jeung nu lainna. Ta eta Allah Tuhan urang anu hak sareng wajib hungkul disembah ditaati pikeun sakabeh makhlukna, pikeun sakabeh hambana, terutama ti golongan manusia jeung jin. Maka daek teu daek lamun urang ngaku manusia nu aya hirup di alam dunya anu boga tugas anu pasti hirup urang di alam dunya lain kahayang ulang, lain rencana ibu rama urang, tapi istuning amanah ti Allah Subhanahu wa taala. Lungsurna ka alam dunya teh amanah ti Allah Subhanahu wa taala. Naon tujuanana? Teu aya deui wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, supaya ibadah. Tah ngan pelebah ibadah
seueur macam-macam pengertian interpretasi atau penafsiran berbagai macam agama terutama nu aya di urang. Islam, ciri Islam ibadah di dieu teh dalam arti kudu ibadah bari dibarengan bertauhid. Jadi lurusna urang ibadah ka Allah teh kedah dibarengan ku mentauhidkeun Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan mungkin. Sebab urang dipiwarang bertauhid. Upami urang rujukan tina ilmu tauhid, para ulama teh nyebatkeun aya sabriji sih bentuk tauhid nu urang kedah dipahami sehingga ibadah urang teh lurus sakumahan dicontohkeun ku Nabi jeung Rasulna jeung diterangkeun ku Kangjeng Nabi berikut sahabat kadieuna ku para alim ulama. Nu wajib ku urang diketahui aya 4 kriteria atanapi macamna tauhid nu urang kedah dipahami beh dituna dilaksanakeun dina kahirupan. Samanta geus kitu pilih pertarosan urang lebarkeun deui ieu kajian. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kersa penginten ente ngabahas dijelaskeun sajentrena perkawis tauhid. Mun panginten tak abi teh mun hoyong nu langkung jelasna teh kan saur pangersa tauhid aya 4 geuningnya. Tah panginten abi peryogi penjelasan atanapi bahasan anu 4 tauhid eta teh nah di hiji sampai ka 4 teh tauhid seperti kumaha mama? Mohon mangga. Atur nuhun karena pertarosana memang kedah dibuka supaya urang paham naon disebut tauhid sareng anu didugikeun ku Kangjeng Nabi beh dina ku para alim ulama anu ngarupakeun pawaris para nabi. Sebab ibadah tanpa berdasarkan akidah anu lurus, ibadah eta pasti jadi bernilai percuma. Teu aya gunana bahkan madugi lamun urang teu didasar ku tauhid anu lurus, akidah anu lurus muga Allah Subhanahu wa taala. Para ulama nyebatkeun dina kitab tauhidna tauhid teh aya 4 macam. Anu kahiji tauhid uluhiyah. Anu kadua tauhid rububiyah. Anu katilu tauhid asma'iyah. Wasifat. Ras anu kaopat wihan deui nu kahiji tauhid uluhiyah. Terus anu kadua tauhid rububiyah. Terus anu katilu tauhid rububiyah itu sana. Asma'iyah sareng wasifat. Nah, jadi 4 eta. Nah hiji nu anu teh asma wasifat. Tah, naon pengertianna anu disebut tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah teh nganu pengertian didinya teh nyaeta ngajarkeun tentang ketuhanan anu hak sareng wajib disembah ku urang salaku hambana ku makhluk terutama jin sareng manusia wungkul minuhankeun atau ngamangerankeun wungkul ka Allah Subhanahu wa taala. Mata kalau mun aya jalmi anu hirup di alam dunya terus ngaku pengikut salah sahiji rasul sareng nabi bahkan dipikaina ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana wae, urang mana wae, bangsa mana wae, lamun ibadana kesalian tika Allah nu Maha Tunggal, maka eta batal. Artinya gitu. Tah, mana dalilna di antarana Nabi jeung Rasul tadi disebutkeun la ilaha illallah. Lamun ditujukan karena syahadat, upami waktu Kanjeng Nabi Adam Rasulullah. Nabi Nuh la ilaha illallah Nuh Rasulullah. Jeung saterasna. Terakhir urang lamun urang bener ngagem kana tauhid uluhiyah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Urang percaya yakni nekadkeun yen teu aya ilah nu wajib ibadahan angin Gusti Allah jeung Kangjeng Nabi Muhammad teh utusanana. Kan kaji. Anu kadua
tentang tauhid rububiyah. Rububiyah. Umat Islam atau manusia pada intinya kedah meyakini yen sakabeh nu aya di alam dunia, di alam nyata, nu aya di alam goib. Pada intinya kudu meyakini yen Allah teh maha pencipta, maha pemelihara, maha ngayakeun. Jadi benten sareng makhlukna, makhluk bisa ngadamai hiji perkara tapi terkadang luput karena pemeliaraanana. Da Allah mah anu nyiptakeun sakabeh makhlukna, anu alit, anu ageng, anu katingali, anu teu katingali, anjeunna nu ngurus, anjeunna nu nyiptakeun, anjeunna nu ngayakeun. Teu aya sahiji oge di alam dunya nu katingal ku soca urang, nu teu katingal ku soca urang. Alam nyata, alam gaib sadayana diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Teu aya sakadik oge kacampuran ku salianti af'alna Allah Subhanahu wa taala. Jadi af'al teh pagawean Allah, kinerjana Allah. Teu kacampuran ku makhluk saja oge. Urang kedah meyakini Robna alhamdulillahi rabbil alamin, ari sadaya puji eta kagungan Gusti Allah anu mangeranan, anu nyiptakeun, anu ngariksa ya sadaya alam. Etanya terus salajengna tauhid asma'iyah wa sifat. Hartina Allah teh nu ngagaduhan asma anu sae anu kedah diyakini ku urang tos apa. Para ulama, para ustaz ngajarkeun di tiap pangaosana terutama di pesantren yen asmaul husna ka Allah Subhanahu wa taala aya 88. Tah eta asma teh unggul milik Allah Subhanahu wa taala. Terus sifat. Aya sifat mah diajarkeun di ilmu tauhid aya 40 sifat nu wajib kedah diyakini kurang salaku jalma anu iman nyata ti golongan ahli sunnah wal jamaah. Seperti contoh sifat Allah teh ngagaduhan sifat wujud, hakikatna di alam dunia teh hakikatna teh aya mawujud, angin nu wujud teh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayana ieu makhluk manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, jeung alam jagat ieu lantaran diciptakeun ku sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Eta anu kurang kada dipahami. Jadi ulah boga keyakinan di alam dunia ieu teh naon nu aya di alam dunia teh diciptakeun ku manusia Allah mereka mampuan ka urang sadaya modalna otak urang, terus dina otak urang boga pengertian ilmu dasarna dipelajari, hakikatna datang ku Allah Subhanahu wa taala, manusia bisa midamel naon anu dipikayangna jeung direncanakeun. Tapi pada hakikatna sehingga duka yakin ieu tauhid penting nyaeta sagala perkara teu dihendaki ku Allah Subhanahu wa taala. Eta diantarana pengertian opat tentang tauhid anu kedah ditanamkeun dina diri pribadi urang sehingga nalika urang dijemput ku malaikat Jibril, malaikat Israil, urang dina kaayaan lurus imana ulah sampai ka beklok akidahna, lamun seuk urang belok akidahna nalika habisna atau nabi seepna kontrak hirup di alam dunia dina kaayaan murtad naudzubillah dzalik wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sakit pengertian mengenai betat. Panginten penjelasan anu bahasan anu nomor teh alhamdulillah kahartos pisan kitu nya anu sakitu mundelna penjelasan ti bahasan ti Mama Google pangarsama Mama Google nya. Panginten urang sadaya priyogi bertauhid. Bertauhid adalah kunci utama kanggo urang ngajalankeun kahirupan sadidinten kinang tu bakal terang naon hartosna urang digublakeun ke alam dunia teh sareng terang tujuan urang teh di alam dunia ieu teh bade ti mana asalna ti mana bakal ka mana terus tujuannya bade ka mana gitu kan. Alhamdulillah Mama gulanya nginten abi hatur nuhun pisan waktosna Mama. Ya abi apunten ngawaga waktosna. Itu alhamdulillah pakarsa itu di suasana lokasi wisata teras Gunung Geulis mamanya. Panginten
gentos suasana nu tadina di indoor ayeuna di outdoor gitu tah supaya suasanana nya terus lah kita alhamdulillah lebih dapat gitunya mencek bahasa kerena mah gitu. Alhamdulillah atas pangersanya bahasa pangersa ayeuna bahasan tauhid atos dibongkar ku mama tuntas habis sakitu modelna ayeuna mah urang ngopi we mama nya kawasan kan di dieu teh aya kabanggaan urang sadayana ya di teras Gunung Gelis teh aya teras kopi gelis gitu ka ya urang mah supados nanti rileks urang cicipi atau napi urang raosan eta teras kopi gelis teh sapertos kumaha rasana kitu nya mangga urang sumpingan ka itu ka teras kopi gelis. Atur nuhun pangriasa sadayana nya anu tos manco di channel Mirama Mekar Pawenang nya pamugi tiasa bantosanana subscribe, like and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.